Neng keke anu gelis anu menak nu jinggo anu bager pokona mah anu satia eueuh duana tiada tara pokona dibantenkeun sareng istri nu sanes. Abi ngararain neng keke juga bidadari anu turun di surga teh geunaan bidadari aya sayapan sabelah. Bah banyak galau kieu. Naon emang Galau rada bingung jeung galau kitu mang. Buh aing uli jeung batur, anjing batur. Teu sabar we mang. Di hate kieu. Jadi hate awe kitu masih kena dikukut mang geus tajong geus kita kena ge. Tah tingali apa majikan urang anu bager anu satia sitia di atara. Nyangan pi pamajikaneun mamang anu kieu pas neng keke anu satia anu geulis anu salehah anu bager kabeh sadayana dikedakeun ka neng keke mah Aslina eta. aslina mang. Kabur urang boro-boro kitu bae nanti kami chat anya. Nuhun atuh banyak kurang kadit berek duit ka si neng keke ieu teh. Nah duit naon mang? Urut penting teh apana urang butuh awewe. Jadi lah ngerti ya. Ayo, banyak doanya kurang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamang. Ku aing hanes dipupusti, ku aing hanes di agen eta awewe neng keke. Ku aing mah di alus-alus di bangga-bangga sugan teh nya we satia ka aing. Kadua datang bari bahasa si mamang ka dieu. Hidup mira duit hareupeun aing. Jang naon? Jang neng keke urut mayar peuting.